eling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah sholat maghrib, estu kewajiban keur urang di dunia, kanggo pibekeuleun urang di akhirat. Alif eueuh titikan, B aya titikan, titikna hiji di handap, alau di handap B manya. T aya titikan, titikna dua di luhur. Alau pindah-pindah wae titik teh. Tadi mah B di handap, ayeuna T di luhur. Terus C aya titikan, titikna tilu di luhur. Tah sarua mun C jeung teh sarua. Titikna di luhur. Ieu jim aya titikan, titikna hiji di tengah. Alau, beda jim aja, titikna di tengah. Okos ieu teh naon dah? Nah, iroh ge titikna di tengah hiji. Wah, nya. Ya rongit, bawa banteng rongit. Nyara tuh rongit tuh. Ngopi kan dah, nggak ada tuh dah. Ngopi lagi ya. Tuh bolak dulu bolak balik baru ayo obatnya itu udah. Tarik deh, goblok besar. Aduh, menikmati ya teh bari barang itu oge dah. Dek panen biasa satu boga buat ngaput dia. Tak nulis bararon jago siunan dah. Kudu ka mana nya? Seharusnya dia pare bakal ngalayan ya. Maka tuh boga ngaputna ya. Asalnya teh situ mah bukan sepeda teh. Jualnya jual kayak kali di tempo ah. Mana kada balas saku beas cuma lagi jual kayak. Hujan juga nah. Waduh, maju we. Si kanilanya. Oh, kena ngapakeun balik ngaji meureunnan. Waduh, kamari mah anakum. Ane ganti alip-alipan yo. Buset. Naon cenah eta aya titikan. Bila aku di tengah-tengah kanil. Poin singsieunan deui wae si kanil emang bagian kudu singsieunan. Ayo sini. Tititan, B aya tititan, tititna hiji di luhur. T aya tititan. Wah, saya kokoroyagan. Mana ieu? Iya. Duh, ayo meniti kararek. Wah, jura ge. Ini bener aja ngapalkeun ngaji teh atuh. Nah, aya tititan, titik. Hah? Titik. Titik. Karengana teh titit sih mah. Atuh titit mah lain eta ieu tah. Bukan teh. Titit. Titik. Coba sok cenah beneran. Titit. Titik. Sok balikan deui alif ti alif. Alif eueuh tititan. Titik. Alif eueuh tititan. Titik. 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 Tah. B coba B. B aya tititan. Titik. Aya titikan. Tah di mana titikna? Titikna hiji di luhur. Dihandap. Dihandap. Tenganan si manis rimna nyoplok deh. Meureunnan kata lojo kayaknya.
yang jembak. Oh, deh kumah menerkeun anak tuh aya. Beteng kelap. Wih, ini. Lapar juga nih. Aduh, iya nya. Beteng beureut. Situ tuh angin malu. Mana tuh miskinnya. Coba bias. Ya, dengis buka bias. Dia selalu murah. Nampak kok aja kemudian. Itu tuh kayak ngebul ya. Sana yang turun atau iya nya. Dia bagus putih. Saya silikur juga enak. Ada yang marah panen mana enak. Apa nyelang biasa lah, apa kumaha gitu lah. Oh ya tuh enak mah manis. Bener karena kepikiran saya enak kok ini gadekeun heula teh nya. Banda tatalang raga. Beteng aing geus teu kuat manis. Angin malulu itu toge. Apa sih buka silikur ya mah ya. Kumaha tuh isukan atuh mun ngagadekeun sia. Eueuh beteng aing manis. Aya tahu ya manisnya kok yang di kasih likur-likur heula sia ngendong menang baru puting itu. Masih ya? Anda kasih likur heula. Udah kayak eskan, udah dikirikan. Ajak anak saya budak. Buat rusak di dari gue nak, sekali tengah ajakan budak. Kayaknya. Haji Adi mah wah. Hah? Di mana ada deket ah. Wah, juga dipopo ke. Ah, tadi mah Haji Adi mah wah. Eueuh mah. Kayak masa? Nya tadi di kayak masalah meureunnan. Kudu Haji mah dulurna teh wah ti Mang Lisam. Heeh, meureun da kayak Mamang Lisam. Emang teu bebeja? Henteu. Si Iroh meureun aya di imah meureun. Nya si Roh mah. Sorangan. Heeh. Bener. Heeh. Antara yuk Hah? kayak mumpung Haji yuk. Anter. Heeh. Kayak mah Haji. Ayo, Ayo Haji mah. Yuk, ayo. sok. B aya titikan B aya tititan, titikan di handap di hiji. handap hiji. Oh. Tapi nah nanti ya mana pojok kandang menang mesen ya. Dukut atau berenang ya domba ke paraban ayo 400 titik berenang ayo ada tuh pemain ke paraban. Ampun ayo. Paling sumber lewat ya tuh. Bukan mana kan ya kan udah kan itu. Itu juga nama ayah yang likur di imah. Gerna ke sorangan. Mayah nanya mana juga nih si likur daekeun nya. Keteng aing geus kuat aing teu boga beas nih. Nanya. Kenceng kene sih saudara mah goblok deh. Aduh, boleh. Mana budak tuh danya. Aing kalah curah. Ini budak. Ini tuh gablek beas. Iya, aing udah penting mau dibere meureunnan. Kata geus naik teh. Teu boga beas. Aing mulahet. Kur. Aing tulungan kur. Assalamualaikum. Salam. Mana men? Nah aja yang ke dieu man. Angkara ka ditu. Ka ditu ka mana? Ka sia. Ternyata ieu teh dijual mana? Koy beli. Oh, main boleh-boleh wae. Apa sih barang butuh beas mun sia. Paneng. Langsung leungeun. Aing tadi itu pinjam ieu teh jagar ngakut nih teh. Catakan we sabaraha ronjol. Kudung heula. Maksudnya ada pinjam si manis. Oh, ada pinjam si manis. Jangan naon. Oh, jagar ngakut pan aing gede panen aing itu sawah babaraha lu.
Budi pula tuh dah. Ana di tadi kita sih makan di tua tuh. Oh nya. Aku bukan mana mana tuh. Nita tuh dah. Dia katanya di film. Juga lah diok, nah benar. Iya emang kebenaran pisan. Enggak butuh banget dah. Kajian teh si manis cekal heula tuh. Butuh naon sih ya emang. Kugo geus 2 poe wing teu ngejo teu boga biasa acan. Itu dek mangkat ka dieu mana budak ah. Ditanya budak wanan. Atuh kata mah tuh gablek biasa mainna teh. Ngepeskeun. Tuh tulus leuleus. Oh sama masalah biasa tuh. Pokoknya tadi sih kalau dua jadi dia merencanakan ada sawah iya sama tuh buat tanaga. Begitu mah lipur ka wing mun tanggal bukan teh singkal. Oh itu mah poe na itu. Heeh, aduh tulungan kajin itu si manis cekal heula dipake ngakut mah. Punya nya 1000 mah meureun ieu tah. Munang meureun sa liter mah. Mun 1000 mah tuh 2 liter atuh. 2 poin mahi. Udah meureun ya. Oh aduh itu hayangna. Botu teh duit yang beas nih jadi sok ah. Banyak biasa loba ya. Heeh, beas ke kajeun. Beda koin 2 liter mah tuh. Tambahan 1 liternya. Oh da biasa kendaraan ka we Asia. Heeh. Oh mana saya cari kuah aja meureunan. Heeh. Tadi oge meuni aing ah. Sama kan becara kan ke Asia. Kan kita ngasup, kalau kita ngasup. Ampun, Ban. Ampun ah. Oh, kesa di Depok sih ya. Ya ho. Di Depok. Jadi Ya, ampun sama. toko teh lebesna tuh. Ayo ke, ayo. Udah ngara. Gudung-gudung mah sampai kakek jo isukan. Oh, tuh kira ini kan itu ka Pandaringan mulai cuma Aduh, coba yuk, aduh. Kena Pandaringan. Aya pan zaman baheula mah ulah sok mulai tinu kos 7 nya teh kolot baheula lagi. Atuh. Kan masuk terapatu ka kolot. 3 liter. 4 lah. 3. 4 teh kajian sok wan bangsa karunya aing. Atuh ayo. Aduh, boleh. Likur minta 3 dibere 4. Mun dibere salikur leuwih bagus. likur. Duh hanya karunya doang kasih manis sih singkat tirisan di manehna mau diurus kita deui meureun. Aduh, asaku sarepi amat ieu. Haji eueuh, si Kanil eueuh. Kudu ka mana tuh ieu? Di rumah seorang namanya. Kan wajib eueuh da meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Kanil jeung Imron terus marana. Iya tas nganter. Tas kan tas ngaji. Aduh. Ngadenge haji teh ka dieu we jadi wawanian. Oh, mangpang-mangpeun gitu. Ini disebut mangpang mompong teh henteu nya nya. Aji nepi ka mana nih? Tuh ditanyakeun ku dulur nepi ka mana cenah ge. Nepi ka Jim aya titik tah. Di mana? Di mana titikna? Titikna hiji di tengah. Ini di tengah wae. Mang di tengah. Heeh. Hah? Teh sih ro Di tengah emang roh. Di tengah. Oh, bener geuningan sekali mah. Aduh. Jim titiknya di tengah. Kadua. Wan kali lah anu jira ge. Ada mah kan biar api mah di tengah ge. Heeh. Ami Berapa ulin? Itu. Mungkin haji. Oh, ulin yuk. Ke mana? Harapnya nih nya. Hah? Harapnya mumpung siang bulan. Yuk, jalan-jalan yuk. Ya. Ke wajib mau balik. Wah, bila mana mah? Mana mah yuk, orang bari ngapalkeun. Jim yuk. Yuk. Di mana teh titikna? Titik. Di tengah. Ayo di tengah yuk. Jalan-jalan yuk. Ayo. Nah, itu. Ayo. Mumpung siang bulan nya nih nya. Bari tah, tah. Lu pakainya bari apalkeun atuh. Apalkeun heula nih. Hah? Jim Titikna hiji di tengah. Yo. tadi di tengah nempok kadinya wae. Ayo nomor kan kasih teh. Gila, istri likur ngokot beas teh aya gitu. Ini aing boro loba. Yang 24 liter ge meni ku rese.
Kasih gede gila ngabung harus mah. Ngelakan. Mang, ayo awah. Ayamin yo. Jadi berasa donannya ke rumah utang itu lima bahala mah. Ngokot biasa ke dihitung. Itu kan heula bang berarti itu bang biasa. Kumpa meureun ieu ngitung biasa lah mah. Oh bang mun ngestang, mun ngartak ka tukang gaduh ge. Kesang. Oh, duit ongko. Duit tadi cero teh 10.000 karena tia lewat wae gadengan nanti. Anu atuh. Udah kontennya tuh itu bara balik. Awas Nuhun mang, aduh hanya atau pipisan dia. Oh, Hayang ieu mah udud bako. tah yang bos itu mah enak. Jadi kudu da itu paparan salah lah. Udud lain. Lain. Heuh nya. Oh, cuma salaman heula gitu tuh nunun ada kain. Ya cium tangan ka lubang hara tuh. Oh, jangan tuh kalau itu tulungan bae. Kasih oge. Lompang ka ditu ya. Nuhun. Oh, iya. Assalamualaikum. Ade si manis. Bongkos dia hanya butuh doang ke. Ayeuna mah kudu-kuduna itu ah. Tumin saya ku bahasa teuing tumin. Tutungan ku anya ngan teu nyatu. Sampai dah jadi gade-gadekeun. Ampun ah. Tinggalan aja manis ya, pakai naga tuh nyo iraha, panggil samingguan deh nyo karebo nyo pena aja. Nilai yang dulu ya dah, kalau ini kayak hesela, tinggal neta. Tuh, ya, sudah tuh, jam bulan ya, nyanyinya. Mana itu bulan wae. Jam bulan aja teh. Hah? Jam bulan. Kalau na turun lempang naro. Beserang. Roh. Mana? Tuh, itu mah bentangnya 2 nya. Mana? Tuh, itu tuh. Bulan 2. Kok dipupuh, ada itu 2 itu. Hah? Aduh, capek dah. Hah? Capek. Capek. Sedang minjem sepeda yuk. Sepeda sana kira-kira nih, minta sepeda kira capek nih ya. Sepeda Mang Tumin. Mangkumin Mang Tumin sepedana. Idena halus sih. Hebat. Juara baraha. Juara 3. Ih, goblok juara. Anu hebat mah. Hah? Tuh, nih. Mana? Bener, saya cocok nih. Ide bagus tuh. Sepeda Mang Tumin aya di luar. Udah pinjem ya ke Mang Tumin lah bebeja teuing. Heeh. Ayo. Urang teh kan siro ke dorongnya. Heeh. Ayo. Di luar tuh lalaunan kan deh. Berarti maling dong. Kalau ngadorong deui wae ieu mah ya ah. Satu pembongkatnya rolokan. Aduh, ayo hawa lapar aja. Mujud terus aja bajokan kayak mah. Ini kudu ngasoh heula ieu mah ya. Tadi nasi likur bager ya. Pulus ngejo teh ieu mah. Aduh, boleh. Ngejo. Mana budak? Nemprak. Aduh, boleh. Mang likur. Oh, bari rada ngerawat oge da. Mana mah hatena leuleus. Bari kos kitu oge. Buru atuh nih. Cicing. Nih, kadigalan kadi. Nih. Hah? Tungguan si Iro na ieu nya. Anya nyokot sepeda Mang Tumin tuh. Kade. Hah? Kade kanyahoan. Oh, mali cicing tungguan si Iro. Heeh. Kade. Mang Tumin euy. Ya, yes. Ini pakai si Iro ya. Si Tumin wae itu berak sunan. Kumaha we usaha mah. Pinjem heula ni mamin lain maling ieu min teu dibalikeun deui. Het mumpung haji het si Iro teh apaan. Bulan purnama. Cicing min. Cenah tibra. Ini urang usaha nih. Jim aya titikan. Titikna hiji di tengah. Ya mah. Sore wae. Kan hiji di tengah titikna roh. Udah sok diricis makannya. Alau nyericis. Ayo sekali lah maju di heureuyang. Di heureuyang kan ya. Hah? Di heureuyang nya. Eta aya titikan. Maju we saya dititikan cenah. Ayo wae cicing ulah kan situ budang atuh. Ayo. Sok. Roh. Ayo. Cinta gagah.
Oh, raga sok. Kelihatan ana sok. Kelihatan lecek adinya. Ngecek. Sok. Ngait wali. Moal. Eta titikna. Kade titik murah. Tapi kan yuk. Duh, titikan wae nya di tengah nya digigir. Hah? Daya kena. Dorong. Kerjanya terus. Kaget. Cuma mata taruh kieu. Buset, ka sepeda aing. Yo, dirinya cocok si tumin juga nan. Kok begitu nan? Tan dia takun ka aing. Aduh, aing wan wis leus ya. Si tumin goreng-goreng teh urusan aja si tumin. Kon aya ku aing jelema ge ku aing didagor-gedagor kan ku kan tiang aja mah aing ye. Sabenan ditokot. Apa beas ongkoh ku aing teang ye. Itu mencelang aya bangun. Likur kan bangun ku sewot geninganan. Hoi. Naon, Hang? Goblok. Aing di naon di mah. Naon eueuh? Kapena? Sok sia aja. Otoy ah. Itu mah goreng sa urusan teh men. Goreng gitu mau urusan goreng pisan. Naon, Mang? Goreng cau. Ban urang geus jembluk kata enak mah. Tas neblag sekalian tas neblag. Ya bener ya men. Urusan teh digadekeun ada digadekeun. Biasa dibawa. Sepedana dibawa. Bugun teu ah. Sanu mah sapeda cenah baru tas ngejo. Oh, sepedana di maing. Nyoto euy tuh nyalakeun uing ah. Jangan teh ku sia teh. Aduh, boleh. Duh, Gimana? Tuh, teh. Kim aya titikan. Titikna hiji di tengah. Bener lagi tengahnya. Bogeh. Gedung heula. Jangan. Tuh. Mana? Di bawah pipiaran haji tuh. Bukan Bukan gitu mah gos ya itu menang teng kabeh. Ayo, Kang usir. Kan ieu sudah bener. Ayo urang jalan-jalan tuh mumpung can bulan. Awas, paham. Tuh anya. Tuh. Oh, ayo. Banjut. Ada aing. Mun di situ min ya teh. Kumaha maksudna teh mah tumin teh nyawana naon? Maju naon bawa we. Turunkan ya. Turun coba ge. Ayo ah. Aing banget. Sampai beres turun. Naik tah. Standar genan kedeng-kedeng ieu teh. Ai naon teh atuh cenah beres tah heulan aya naon ieu aya naon ieu teh. Mang Likur ieu Mang Tumin jeung Mang Likur aya urusan naon sih sabenerna? Hah? Sepeda aing itu ku aing ngagak di situ min. Aing sepeda aing. Kedeng aing. Ieu mah sepeda Mang Tumin teh nyaho urang ge. Ya kieu ieu teh digadekeun ka aing. Heeh. Itu min butuh beas, ku aing dibere beas, da cenah awe na teh ngejo-ngejo. Buset aing nya. Ku berarti ieu teh lain anu Mang Tumin. Aing geus lila teh ngejo-ngejo tuh aing bron. Oh digadekeun ku Mang Tumin si manis. Si manis. Yo Mang Likur nya urang hampura we nya dieu nya. Da sugan teh urang anu Mang Tumin. Waduh aya nya. Kumaha tuh ieu? Hah? Enak mah kudu ngampur heula ka aing. Kumaha Mang Tumin urang hampura meureun nya. Nah, kudu tium tangan. Hampura. Ya. Mang hampura naon? Ih hampura naon emang? Udah salah goblok. Aya heula tuh ieu. Salaman dah. Hampura. Tium tangan aja kan bonghar mah. Dua kali. Salaman dah jangan tumin dah. Aya ini balik nih. Mang itu halaman. Oh, saya dibawa. Suwe sugan teh Mang Tumin balik. Gua mun sa mataun. Aing nyeri gua malulu. Pasukan teh hampura nyaminnya juga teh gusi aing ngamen. Lu ento nukut ngajorong-jorong batu Ya suka teh barokan. gusi aing baru ku barudak kenenan. Hampura tuh aingnya. Nyaho Cium tangan. Aing cium tangan ka sia. Tak itu. Ya. Ayo coba dorong ayo. Ceklan, Ayo. numpak. Ayo kau dorong. Salah ge meuni. Gerak naik. Dia sia teh. Pusat ka banget aing. Waduh, aing ngaroh ya. Ya, buset. Oh, nyai sugan teh anu Mang Tumin nya nieu nya. Oh, urang biasana nginjem nu Mang Tumin. Padahal geus dikadekeun urang tuh aing jadi era ku iroh jeung ku Mang Tumin ku Mang Likur dah. Ya, buru-buru we urang leumpang ini lah. Jalan sawah nih ulin mah. Alau, Mang Imron malueun. Aing udah lawan kan dorong min. Lawan nanya.
Aduh. Ah, enak adik lesot itu mesti kau aja. Oh, dah kau. Dok, masa siapa kan itu? Modar satu minggu lagi dorong ke sia. Modar tah. Likur meni. Ini coba. Bahal aku mah mulai ulah bludak. Di rumah teh.